Darussalam di Gumbahan duka tunduk duka sare ngajawab salam menieuhan Malang Jati sisi leuweung disirangan make cai bisi tadi kemalaweng salamna sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salam didoakeun sing loba duit. Jaringeus sia kana duit. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Faqad Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarakan bi dzikrihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusyarul mar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta al-hadis. Tabarukan fid du'a Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma fadna bi quwwatil iman wal islam wa min saril adai wal hasidin. Allahumma fadna bi quwwatil iman wal islam wa min saril adai wal hasidin. Allahumma fadna bi quwwatil iman wal islam wa min saril adai wal hasidin. Allahumma ba'id amin min baladi Indonesia sing tarik min baladi Indonesia ulah sabari molotov wa hususil husus kampung Rancamaya minal korupsi wa teroris wa begal wa maling wa rampok wa babi ngepet wa virus corona wa jablay wa anti mauludan wa anti rajaban wa anti tahlilan wa anti sholawat birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu meni sareurik ngadenge doa anu tadi ayaku aneh kiai ngadoa nepi ka jablay dibabawa. Ya abdi rek naros bahaya mana jalan berlubang-lubang jeung lubang berjalan-jalan. Jawab sing tarik bahaya mana? Bahaya kene lubang berjalan jalan. Misalkan salaki ibu nincak jalan berlubang sukuna tipalipat kaseleo terus diurut saminggu ge pasti cager, betul? Tapi coba-coba lamun salaki ibu terjerumus kana lubang berjalan-jalan lain kalaka cager kalaka beak jeung kolor-kolorna. Mentak mun kitu teh mudah-mudahan simeureun taufik hidayah barangkali Allah. Amin ya rabbal langkung ti payung sabab nanggapkeun tahiyatul mubarakah. Puja anu janten panghias raga timimiti urang lupa kana ieu acara urang saryakeun ka Allah anu Maha Kawasa. Puji anu janten panghias ati timimiti urang ngaji urang sandakeun ka Gusti anu Maha Suci. Syukur anu teu tiasa diukur-ukur ku insinyur, ku direktur, ku gubernur,
sasian mangpirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana nu karasa atawa nu teu karasana lahir katut batin tur nu utama nikmat iman sinareng Islam anu alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ngesakeun ka urang sadayana tiasa kumpul ngariung di ieu tempat mudah-mudahan kumpulna urang sadayana di ieu tempat sing aya dina ridona Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal salawat sinareng salamna mugia salamina dilimpahkeun dikucurkeun dikocorkeun ka nabi anu masyhur mulai di Singapura dugi ka Cianjur dari Saudi Arabia dugi ka Indonesia bahkan sealam dunia nabi anu selalu dipuji-puji jauh di mata dekat di hati wasana habibana wa nabiyana karim kangjeng Nabi Muhammad anu parantos mawa umatna dari zaman jahiliyah dugi ka zaman Islamiyah dari zaman naik onta dugi ka zaman naik dim Toyota motor Yamaha HP Nokia Samsung S5 teu hilap ka para keluargana para sahabatna para tabiin atba'ut tabiin khususna umumna pikeun jamil muslimin wal muslimat selaku umatna anu insyaallah taat sareng nurut kana ajaranna oge mudah-mudahan urang sadayana sing nginginkeun syafaat ujmana ti kandeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal hilaf tekakankeun yang saya hormati para alimil ulama, para kiai, para ustad, para guru-guru wabil khusus anu kusim abdi dihormati kesepuhan kampung Rancamaya nyaeta kesana Kiai Haji Abdul Qahar urang doakeun guru-guru urang para kiai, para ustad sing paranjang yuswana amin sarehat jasmani amin dihilaf tekakankeun yang saya hormati para panitia penyelenggara Maulid Nabi anu parantos ngorbankeun harta tanaga jeung sajabina mudah-mudahan sing digentos ku Allah ku pahala anu berlipat ganda amin ya rabbal hilaf tekakankeun yang saya hormati aparatur pemerintah baik sipil maupun militer dimulai abri angkatan bersenjata nepikeun ka abri urang nu pangbungsuna nyaeta tentara hejo daun garis miring Bapak Hansip minta urang doakeun aparatur pemerintah Bapak Lurahna, Bapak RW-na, Bapak RT-na sing paranjang umur amin pemerintah anu adil bijaksana anu nyaang ka rakyatna amin ya rabbal dihilap oge ka bapak-bapak ibu-ibu santriawan santriawati pemuda-pemudi remaja-remaji remako-remati katut roromeheunana anu sami-sami kusim abdi dihormati mudah-mudahan sadayana anu kumpul di tempat sing paranjang yuswa amin sing laluna sukang ngadengin musim ditarik amin ungu ibu-ibu mah lamun tarik amina berarti galede tanagana ucup utangna cenah mun teh nyebut amin kakarak lobahu ulang-ulang kumu ayeuna keur usum corona da meureun ieu teh meureun nya lagi can datang dampakna dari COVID-19 terus deket atuh maksudna COVID-19 jadi bagian beresna sok jam barang mulai ngurangan dagangna mulai rugi dagangna tukang tani mulai ngurangan batina loba karyawan-karyawati di PHK dampakna corona ibu-ibu jadi warani nganjuk ka warung gara-gara corona betul mudah abdi didoakeun hoyong laluna sutang hoyong laluna sutang hoyong bayar belegug sia atuh setelah dibayar mah mau lunas itu berikut abdi gaya sebenarnya terkena dampakna corona nyaeta abdi mah terkena ku ODB naon ODB undangan dibarataukeun mangka corona ngarusak pisan ka aing nepi ka acara kabeh batal gara-gara corona betul mata kulaskeun teh ku corona betul da anu bahaya mah lain virus corona
tapi virus songorna tetangga. Eta sih anu bahaya mah. Anu ngajadikeun para saya tetangga jeung tetangga ku virus songorna. Si ieu bebeja ka si ieu, si ieu bebeja ka si ieu terus nepi ka batur. Da corona ge ti baheula ge geus aya, Bu. Malah cek orang Sunda mah corona teh singkatan. Corona kokorobet kana jero calana. Dingaranan we virus corona. Malah saur ulama mah jalma anu terkena penyakit corona cirina aya 3. Cirina aya 3. Hiji lamun minjem duit eueuh. Padahal aya biasana pagawean ibu-ibu nu kitu teh. Nu kaduana lamun ngarokok mawana sabatang wae si eta mah. Rejali rokok jarang beli kayana teh ngareung jeung batur. Nu katiluna lamun nyumbang mudan rajaban 10.000 wae teu deukeun ningkat. Tah nu kitu teh terkena penyakit corona koretna kabina-bina sia. Aya nu kitu di dieu aya. Nu mana jelemana? Dibetil ku aing sia. Para jamaah sadayana nambean ningali ka Simpri Bados nambean. Nambean ningali ka Simpri Bados nambean. Paingan arohok siga mujaya kasaatan. Atuh pandangan pertama begitu menggoda. Semoga pertemuan pertama ini menjadikan kita sebuah keluarga di dunia wal akhirat. Yang selalu menyimpan rasa rindu dalam kalbu antara diriku dan dirimu. Makanya saya perkenalkan, nama saya itu adalah Muhammad Sopandi. Ari statusna kumaha? Alhamdulillah statusna masih jomblo happy. Masih single. Jadi misalkan lamun aya kawan yang mau daftar mengisi kekosongan hati saya, silakan untuk parawan. Masih halal mencintai saya, untuk nini-nini haram. Atuh sama kabayang geus kalayaasa atuh. Kabayang kulit lagi jika kameja can disetrika. Banyak getak nini ah. Mentak kalau sok diheureyan nini teh geus termasuk manusia metik eta teh. Oh, pan model minyo pario aya mah maretik kusabab geus eueuh gigian. Nya kitu deui. Nini oge manusia metik kusabab geus eueuh gigian. Di dia aya nini aya. Nu mana jelmana? Sorry men. Para jamaah sadayana dararamang alhamdulillah. Bapak-bapak dararamang alhamdulillah. Ibu-ibuna dararamang alhamdulillah. Eta alhamdulillah. Bener ngaji jeung ibu-ibu mah rame. Lamun ngaji eueuh ibu-ibu terame. Kusabab anu sok ngaramekeun teh ibu. Anu angkat kapangausan lolobana ibu. Anu angkat muludan lolobana ibu. Anu resep shopping ibu. Anu resep ngiridit ibu. Anu boga krediton harian jeung mingguan ibu. Anu resep ngomongkeun batur sia ibu. Anu resep ngagosip di ditu di dieu ibu. Anu resep nyolocos ka salakina ibu. Anu sok manyun teu kaup salaki teu boga duit ibu. Anu sok nganjuk tara bebeja ka salakina ibu. Anu sok susulumputan nyokot duit tina dompet salakina ibu. Mamane kumplit atuh sia. Mentak dina neraka ge lolobana ibu. Naudzubillahimin. Tapi di dieu mah insyaallah ibu-ibuna sarolehah. Daraek make tiung di dieu mah. Teuing balik di dieu mah. Mentak kanyahoan ibu-ibu nu tara make tiung jeung anu osok mah beda. Nu tara make tiung mah sia kari-kari make tiung lagi ngengsol sia. Kanyahoan ku aing ge. Asa wae donikeun we si kanyahoan sih. Tapi saya bangga dengan ibu-ibu.
bohong kata panitia. Bohongnya ulah sok dianggap heureuy. Sebab abdi mah semenjak jadi mubalik can pernah ngadahar amplop sekali ke can pernah. Oh benar can pernah ngakan amplop atuh mah. Sebab lamun kiai ngarap-ngarap hayang dibere amplop nu kitu doraka dengekeun tah kiai. Ngan lamun manggil ngondang nu ngaji teu mayar eta nu dosa. Mentak abdi mah karang ngarap-ngarap amplop. Para jamaah sadayana sameme diteraskeun kana pangaosan sim abdi bade naros. Kira-kira lamun mungkin dina ceramahna sim abdi aya nu kasinggung rek ngambek moal. Rek pundung moal. Rek ngomongkeun moal. Rek balik. Sudah teh moal. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Eta alhamdulillah. Teraskeun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dina ieu kasempatan hayu urang sami-sami ningkatkeun kualitas iman jeung takwa urang. Nya eta ku peringatan hari besar Islam, peringatan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu alhamdulillah kumpulna urang sadayana di ieu tempat teu aya lain nyata sejak ngagungkeun memperingati kana kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mentak anu parantos kauning aku para jamaah sadayana bahwa Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah wangi Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi pada tahun Gajah. Begitu Nabi Muhammad lahir ke alam dunia, ketika dilahirkan oleh ibunya Siti Aminah, Nabi penuh dengan cahaya. Bahkan sampai patung-patung, tapekong yang di atas Ka'bah semua hancur ketika Nabi Muhammad lahir ke alam dunia. Kenapa patung-patung itu hancur ketika Nabi Muhammad lahir? Bisa saja Allah sebelum lahirnya Nabi Muhammad, Allah hancurkan patung-patung itu. Tapi kenapa Allah tidak hancurkan patung-patung itu? Jawabannya adalah karena Allah ingin mengagungkan, ingin memuliakan kelahiran kekasihnya, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah Kangjeng Nabi anu jadi rajana sakabeh makhluk, rajana sakabeh nabi, ngagungkeun memperingati kana waktos kelahiran anak. Hiji kali waktos Nabi Muhammad ditaros ku sahabat, "Ya Rasulullah, naha anjeun sok puasa dina dinten Senin?" Diwawar ku Kangjeng, "Pangakaula sok puasa dina dinten Senin, bahwa dinten Senin teh hari kelahiran kaula." Jadi nuduhkeun Nabi ge ngagungkeun memperingati kana waktos kelahiran anak. Nabi saja mengagungkan hari kelahiran, maknya orang sebagai umatna teu ngagungkeun, teu memperingati kana kelahiran Kangjeng Nabi. Jadi atuh urang sadayana kudu ngagungkeun, kudu memperingati kana kelahiran Kangjeng Nabi. Nyata sapertos kieu tah muludan alhamdulillah. Mentak alhamdulillah di dieu kampung Rancamaya tahun ka tahun muludan selalu diperingati tanda kucintana urang ka Kangjeng Nabi. Bener sih kucinta mah eleh KBG, poho ka capek, poho ka nyeri, seperti anak muda zaman ayeuna lamun cinta ka hiji awewe nepikeun ngarayu ka eta awewe dengan berbagai rayuan, dengan berbagai gombalan. Cek lalakina teh kieu, "Neng, ada apa sih Bang? Neng tahu enggak bedanya ikan sama Neng? Apa Bang? Kalau ikan enggak bisa hidup tanpa air, kalau Abang enggak bisa hidup tanpa Neng." Jadi enggak cinta mah naon-naon ge segala dikorbankeun demi cintana ke Neng Mimin. Aya Neng Mimin aya. Saling dipake heula ku aing. Cek Neng Mimin teh kieu, "Bang, ada apa sayang?" "Neng pengen ini nih." "Pengen ini apa say?" "Neng pengen itu Bang." "Pengen itu apa say?" "Pengen kangen kah, pengen rindu kah, pengen
wae. Atuh aing teu bisa ngalana. Mau apa neng dari abang? Cek cewena teh neng hayang kalapa muda bang. Kecil karena kalapa muda acan mah. Emang abang bisa gitu ngalana? Kecil. Padahal mah teu bisa eueun. Tapi demi kabogona terpaksa naik tangkal kalapa bari teu bisa-bisa oge maksakeun. Jeung teuing digembrong ku sireum bodo amat. Dicocoan ku sireum bodo amat. Kanyut kajepet sabelah bodo amat. Terus naik wae ka luhur. Naik ka luhur kanyut kajepet meniki ih. Cek cewena teh, "Bang, ulah dipesek di luhur atuh kalapana. Mubazir caina meluragan. Da eta mah lain cai kalapa ning cai ih eta mah." Kunaon eta ku cinta betul. Capek henteu, nyeri henteu. Henteu. Lamun budak ngora geus dirundung ku rasa cinta. Cinta geus asup kana ati sanubari peureum kadedeulekeun beuntak kakarasakeun. Sumarambah tina bayah ngagantung tina jantung sumilit tina peujit. Ningali kararas ngagantung siga kabogo anu nangtung. Ningali batu ngadungkuk siga kabogo anu ngaringkuk. Ningali pakuburan asa ngaliwat patamanan. Ngaroko jarum coklat asa ngaroko ji samsu. Ningali leho nongtot asa ningali rujak puket. Jadi geus cinta mah naon-naon ge segala dikorbankeun. Jadi geus cinta mah jauh dijugjug anggang di teang. Leueur diiteukan hujan di payungan poek di caangan. Nya kitu deui muludan tahun ka tahun selalu diperingati tanda kucintana urang ka Kangjeng. Urang rela ngorbankeun harta tenaga capek henteu bosen henteu henteu kusabab urang cinta ka Kangjeng Nabi. Ku cinta mah moal capek moal bosen betul. Itu ciri kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkadang sok aya ngaku cinta ka Nabi tapi teu kenal ka Nabi. Ngaku cinta ka Rasul tapi teu kenal ka Rasul. Nyaho kene ka artis daripada ka Nabi Muhammad. Budak leutik nyaho kene Upin Ipin daripada ka Sayyidina Hasan wal Husain. Nyaho kene ka artis daripada ka Nabi Muhammad. Kusabab engke di akhirat jalma teh bakal dikumpulkeun sareng anu dipika cintan. Anu mana dina hadis yusyarul mar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta.